Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring Nabila Rafadatul Fadia dina acara Ngupas Warta anu ngayakeun informasi aktual sareng faktual poe Sabtu 20 November 2002 hiji. Pamirsa, kereta anjlok nomor KA 2473 rute Manggarai Bukit Duri lumangsung di antara stasiun Manggarai Sudirman. Poe Jumaah 18 November 2002 sakitar jam 15.16 WIB. Akibatna sejumlah perjalanan kaganggu. Kareta relasi Bogor ka Tanah Abang jeung Jatinegara kitu oge sabalikna pikeun sementara waktu teu bisa dilakukeun. Kareta relasi Bogor jeung Bekasi nuju ka Jakarta sabagian ngan ukur bisa dioperasikeun tepi Manggarai jeung sabagian tetep bisa dilanjutkeun perjalanan nepi ka Jakarta kota. Pemirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina dangget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampih Ngupas Warta simkuring Nabila Rafadatul Fadia seja amit mungkur amit mundur. Hapunten dina samudaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.